Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Saenya nabaka datang papasten Allah, usabab eta maneh ulah hayang buru-buru tumibana maha suci Allah sarta maha luhung tina saniskara anu kumaranehna disarekatkeun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Anjeunna nurunkeun para malaikat kalayan mawa wahyu timbalan anjeunna ka sing saha anu dikerasakeun ku anjeunna di antara abdi-abdina nyaeta geura wawadian ku maraneh. Yen sanyana hante aya di pangeran anging kami nya ku kituna maranehna kudu takwa ka kami. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Anjeunna anu ngayugakeun langit katut bumi kalayan hak. Maha luhung Allah tina saniskara anu kumaranehna disarekatkeun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Anjeunna geus ngayugakeun manusa tina mutfah mani tapi manehna jadi tukang ngabantah anu tetela. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Jeung anjeunna geus ngayugakeun ingon-ingon pikeun maraneh didinya maraneh meunang pakean anu haneut jeung rupa-rupa mangpaat jeung tina anu sabagian deuna ku maraneh di dahar. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Jeung maraneh meunang kaendahan tina eta ingon-ingon tea nalika maraneh mawa mulang ka kandangna jeung nalika maraneh ngencarkeunana di pangangonanana. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Jeung eta ingon-ingon teh mawa muatan barang-barang anu kumaranehan teh kaduga mawana di hiji nagri nepi ka hiji nagri anging kalawan hese beleke. Saestuna pangeran maraneh teh maha mikaheman jeung maha asih. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jeung anjeunna anu ngayugakeun kuda bigal jeung himar kalde pikeun tutumpakan maraneh jeung pikeun papaes maraneh. Jeung Allah ngayugakeun saniskara anu kumaraneh hanteu dipikanyaho. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa'a lahadakum ajma'in. Jeung Allah nu nuduhkeun kana jalan anu lempeng ari di antara jalma-jalma teh aya anu bengkok. Jeung upama anjeunna ngaresahkeun tan wande anjeunna maparin pituduh ka maraneh sakumna. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun
فيه تسيمون nya anjeunna geus nurunkeun ci hujan ti langit pikeun nginum maraneh jeung sawarehna pikeun tutuwuhan anu kumaraneh dipake ngangon ingon-ingon ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون anjeunna nuwuhkeun tutuwuhan ku eta cai pikeun maraneh zaitun korma anggur jeung saniskara bubuahan saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu baroga pikiran mah وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون jeung anjeunna ngadama peuting katut beurang sarangenge katut bulan jeung bentang-bentang pikeun maraneh kabehanana tunduk kana timbalan anjeunna saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu baroga akal mah وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون jeung saniskara anu ku anjeunna diugakeun pikeun maraneh di ieu bumi anu rupa-rupa warnana saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu narangetan mah وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون jeung anjeunna Allah nu ngadamel laut supaya maraneh bisa ngadahar lauk nu seger ti dinya jeung supaya maraneh bisa ngaluarkeun papaes ti jero pakean maraneh sarta maneh nenjo kapal-kapal tinggeleyeung balayar di dinyana jeung pikeun maraneh nya rejeki tina kurniana jeung supaya maraneh muji syukur وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون jeung anjeunna nancebkeun gunung-gunung di ieu bumi supaya hanteu genjlong di cicingan ku maraneh jeung ngayakeun walungan-walungan katut jalan-jalan ambeh meunang pituduh وعلامات وبالنجم هم يهتدون jeung anjeunna ngayugakeun tanda-tanda sarta ku bentang oge maranehna meunang pituduh أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون naha ari pangeran nu ngayugakeun teh sarua jeung anu hanteu ngayugakeun naon-naon naha kumaraneh hanteu ditarengetan وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم jeung upama maraneh ngitung-ngitung nikmat Allah tan wande kumaraneh moal kaitung saestuna Allah maha jembar hampura maha asih والله يعلم ما تسرون وما تعلنون jeung Allah uninga kana saniskara anu kumaraneh disumputkeun
jeung kana saniskara anu kumaraneh ditembrakeun. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Jeung anu kumanehna disambat salian ti Allah teh hante bisa nyieun naon-naon da eta barang-barang teh dijieun. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Eta teh paraehan teu harirup hante boga rasa iraha baris dihudangkeun. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Pangeran maneh teh pangeran nu maha tunggal nya jalma-jalma anu hanteu ariman ka akhirat teh hatena alingkar sarta maranehna takabur. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Hanteu mangmang deui yen Allah teh uninga kana saniskara anu kumaranehna disumputkeun jeung kana saniskara anu kumaranehna ditembrakeun. Saestuna Allah hanteu micinta jalma-jalma anu takabur. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Jeung upama dicaritakeun ka maranehna naon anu geus diturunkeun ku pangeran ka Arandika, jawabna teh dongeng-dongeng baheula. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Kusabab eta maranehna baris nanggung dosa maranehna sagemblengna dina poe kiamat sarta nanggung dosa jalma-jalma anu disasarkeun ku maranehna nu tanpa kanyaho kacida gorengna dosa tanggungan maranehna teh. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Jalma-jalma anu samemeh maranehna geus nyerieun tipu daya tuluy gedong-gedongna ku Allah diancurkeun tina pondamenna gebrug hateupna runtuh ninggang maranehna ti luhur sarta tumiba siksaan ka maranehna ti tempat anu kumaranehna hanteu dipisadar. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Tuluy Allah ngahirupkeun maranehna dina poe kiamat sarta dawuhna, mana sarekat-sarekat kami teh anu lantaran maraneh ngabela maranehna tea maraneh jadi ngamusuhan ka maranehna nabi jeung kaum mukminin. Pok jalma-jalma anu geus meunang ilmu teh nyarita saestuna kahinaan jeung siksaan poe ieu teh ditibankeun ka kapirin. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم
بما كنتم تعملون. Jama-jama anu dicabut nyawana ku malaikat nalika maranehna keur dolim ka dirina pribadi teh tuluy sumrah diri sarta pokna kaula sararea sama sakali henteu milampah pagawean anu jahat. Jawab malaikat puguhnya saestuna Allah uninga kana saniskara anu kumaraneh dipilampah. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Kukitu nagara Arabus maraneh kalawang-lawang neraka jahanam. Maraneh baris langgeng didinya nya kacida gorengna tempat jama-jama anu takabur teh. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Jeung jama-jama anu takwa ditanya naon anu diturunkeun ku pangeran Arandika teh jawabna kasaean pikeun jama-jama anu ngalampahkeun kahadean di ieu dunya baris meunang kahadean jeung saestuna negeri akhirat teh leuwih hade. Tada teuing nyugemakeunana tempat pikeun jama-jama anu takwa teh. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Nyaeta sawarga adnin anu diasupan ku maranehna anu dihandapna curcor walungan didinya maranehna menang saniskara anu ku maranehna dipikahayang. Tah kitu Allah maparin ganjaran ka jama-jama anu takwa. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Nyaeta jama-jama anu dicabut nyawana ku malaikat dina kaayaan hade sarta malaikat nyarita mugi aranjeun ginanjar kawilujengan mangga geura lalebet ka sawarga buahna tina saniskara anu ku aranjeun dilampahkeun. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Taya deui anu didago-dago ku jama-jama kafir mah salianti datangna para malaikat ka maranehna atawa datangna timbalan pangeran maneh. Tah kitu saniskara anu geus dilampahkeun ku jama-jama kafir nu samemeh maranehna teh jeung Allah henteu dolim ka maranehna tapi nya maranehna anu darolim ka dirina pribadi. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Tuluy maranehna ditibanan ku akibat kajahatan lampahna sarta maranehna dilimpudan ku siksaan anu salawasna ku maranehana sok digargekeun tea. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Jeung pok jalma-jalma musyrik teh nyarita upama Allah ngersakeun tan wande kaula sararea moal nyembah naon-naon salian ti ka anjeunna boh kaula boh bapa kaula sararea sarta kaula sararea moal ngaharamkeun naon-naon tanpa widina tah kitu anu dilampahkeun ku jalma-jalma musyrik samemeh maranehna teh ku kituna taya deui kawajiban Rasul salian ti nepikeun katerangan nu tetela. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Jeung saestuna kami geus ngutus rasul-rasul ka saban umat anu nguar ngajak geura ibadah ka Allah sarta singkahan tagut. Nya diantara eta umat teh aya jalma-jalma anu dipaparin pituduh ku Allah sarta aya oge jalma-jalma anu pinasti kasasaran pikeun maranehna nya pek geura ngaralana maraneh di ieu bumi sarta geura titenan kumaha pamustunganna jalma-jalma anu ngabarohongkeun teh. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Upama maneh Muhammad kacida miharepna sangkan maranehna meunang pituduh nya saestuna Allah teu maparin pituduh ka jalma-jalma anu disasarkeun jeung sama sakali maranehna moal aya anu nulungan. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Jeung maranehna susumpahan kalayan asma'na Allah usumpah anu nya-nya Allah mau ngahudangkeun geus paraeh teu kitu malah Allah bakal nyumponan janjina anu hak tapi manusia teh kalolobaanna mah hanteu nyarahoeun. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Pikeun anjeunna nerangkeun ka maranehna saniskara anu disawalakeun jeung supaya jalma-jalma kafir teh nyarahoeun yen maranehna teh ngabarohong. Innama قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Saestuna taya lian timbalan kami kana hiji perkara upama kami ngersahkeunna kami nganimbalan jadi jeleg we jadi. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Jeung jalma-jalma anu hijrah karena Allah sabada maranehna dikaniaya tan wante kami merenahkeun maranehna di tempat anu hade di dunia jeung saestuna ganjaran akhirat teh leuwih gede upama maranehna nyarahoeun mah. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Nyaeta jalma-jalma anu salabar sartangan ka Pangeranna wungkul maranehna nya tawakal
bekal. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jeung kami henteu ngutus saha-saha samemeh maneh Muhammad angin jalma-jalma anu ku kami dipaparin wahyu. Kusabab kitu geura tanyakeun ka jalma-jalma ahli zikir, ahli ilmu upama maraneh henteu nyaraho mah. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Maranehna diutus salawan mawa katerangan-katerangan katut kitab-kitab jeung kami nurunkeun ka maraneh pangwawadi Quran supaya maneh nerangkeun ka jalma-jalma saniskara anu diturunkeun ka maranehna sarta supaya maranehna malikir. Afa aminal ladzina makaru as-sayyi'ati an yakhsifa Allahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Nah jalma-jalma anu nyarieun tipu daya ku kajahatan teh ngarasa aman tina diamblaskeunana bumi katut maranehna ku Allah atawa tumibana siksaan ka maranehna di tempat anu ku maranehna henteu dipisadar. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atawa Allah nibankeun siksaan ka maranehna nalika maranehna keur indit-inditan maranehna moal bisa luput. Aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Atawa anjeunna nibankeun siksaan ka manehna saeutik-saeutik nepi ka binasa. Saestuna pangeran maraneh teh maha mikaheman maha asih. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Nah maranehan tinitenan saeutik oge kana saniskara anu diyugakeun ku Allah anu kalangkangna pipindahan ngencang tuhu karana sujud ka Allah bari handap asor. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Jangan ka Allah sumujudna saniskara makhluk anu aya di langit katut di bumi tibangsaning makhluk nu rumingkang jeung para malaikat bari jeung maranehna hanteu sombong. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Maranehna wedi ka pangeran nu nang tayungan ti saluhureun maranehna sarta ngalampahkeun saniskara anu diparentahkeun ka maranehna. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Bidawuh Allah ulah pisan maraneh ibadah kadua pangeran saestuna ngan anjeunna pangeran nu maha tunggal. Kukituna ngan ka kami hungkul maraneh kudu ngarasa wedi. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-din wasiban afa ghairallahi tattaqun. Jeung kagungan anjeunna saniskara eusining langit katut bumi jeung ka anjeunna taat salalawasna. Wa ma bikum min
نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Jeung saniskara nikmat nu aya di maneh teh ti Allah, tidinya upama maraneh katibanan madorot nya ka anjeunna maraneh nyambat pitulung. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Duluy upama anjeunna ngaleungitkeun eta kamadorotan ti maraneh, geuning ujug-ujug sawareh ti antara maraneh nyarekakeun nulian ka anjeunna. يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Geun wae maranehna sina kupur kana saniskara nikmat anu ku kami geus dipaparinkeun ka maranehna, pek geura suka senang maraneh, engke oge maraneh baris nyaraho. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Jeung maranehna nyadiakeun sabagian tina rezeki paparin ti kami pikeun berhala anu hanteu nyaho di naon-naon. Demi Allah, maraneh teh baris dipariksa perkara saniskara anu ku maraneh dijieun-jieun. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Jeung maranehna nuding majar Allah teh kagungan putri-putri. Maha suci Allah, sedang pikeun maranehna saniskara anu ku maranehna dipisuka. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Jeung nalika salah saurang di antara maranehna dibejaan yen pamajikanana ngalahirkeun anak awewe, reup beungeutna geuneuk awahing ku gemas. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Manehna suslumputan ti kaumna alatan beja goreng anu kabejakeun ka manehna. Naha eta budak teh ku manehna rek dipiara kalawan nandang wiwirang atawa rek dilelepkeun ka jero taneuh di ruang kerepes. Sing inget kacida gorengna hukum anu ditetepkeun ku maranehna teh. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Jalma-jalma anu hanteu ariman kana akhirat teh sipatna goreng pisan. Ari Allah kagungan sifat nu luhung, jeung anjeunna nu maha kawasa, nu maha wijaksana. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jeung upama Allah ngahukum manusia alatan kadolimanana, tanuan moal aya sarupa oge di sakumna makhluk anu rumingkang anu tinggaleun, tapi anjeunna maparin tempo ka maranehna nepi ka waktu anu
pinasti nya upama geus datang mangsana ka maranehna teh moal bisa ngundurkeunana najan sakadet netra oge jeung moal bisa ngaburu-burukeunana deui. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufradun. Jeung maranehna nudingkeun ka Allah saniskara anu kumaranehna henteu dipisuka sarta letahna ngagambarkeun kabohongan majar saestuna maranehna bakal meunang kahadean. Teu mangmang deui nya neraka pikeun maranehna sarta saestuna maranehna bakal buru-buru digebruskeun. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumush syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Demi Allah, saestuna kami geus ngutus rasul-rasul ka umat samemeh maneh, tapi setan mapaesan laku lampah maranehna. Nya setan nu jadi pamimpina dina poe eta sarta pikeun maranehna siksaan anu kacida peurihna. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jeung kami teu nurunkeun kitab Quran ka manehna angin supaya maneh nerangkeun ka maranehna perkara anu kumaranehna disawalakeun sarta pikeun jadi pituduh katut rahmat keur kaum nu ariman. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Jeung Allah nurunkeun cihujan ti langit sarta ku eta cai teh Allah ngahirupkeun ieu bumi sabada cangkar saestuna dina nu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu daek ngadarengekeun. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jeung saestuna dina ingon-ingon teh kakandung tuladan pikeun maraneh. Kami maparin inuman ka maraneh tina saniskara anu kakandung dina beteungna minangka cisusu murni di antara kotoran jeung getih anu gampang pisan diuyupna ku jalma-jalma anu rek ngarinum. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Jeung tina buah korma katut anggur maraneh nyieun inuman nu matak mabok arak jeung rejeki anu hade. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu baroga akal mah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jeung pangeran maneh maparin wahyu kanyiruan maneh kudu nyieun sayang di gunung-gunung dina tatangkalan jeung dina imah-imah
anu diarategkeun ku manusa. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dulu pek geura dalahar ti antara bubuahan jeung geura sorang jalan pangeran maneh anu geus digampangkeun jalanna dina beuteung nyiruan biji inuman madu anu rupa-rupa warnana di jerona kakandung ubar pikeun manusa saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat pikeun kaum anu daraek mikir mah. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a Inna Allah alimun qadir. Allah ngayugakeun maraneh duluy mateni maraneh jeung di antara maraneh aya anu dibalikeun deui kana umur goreng pikun supaya manehna henteu nyahoeun saeutik oge sabada manehna nyaho. Saestuna Allah Maha Uninga Maha Kawasa. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Jeung Allah munjulkeun rezeki sabagian maraneh batan nu sawarehna deui tapi jalma-jalma ana dipunjulkeun rezekina teh hanteu daraek mere maweh ka badega-badegana padahal maranehna dina rezeki mah sarua bae. Naha maranehna pantes alingkar tina rahmat Allah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Jeung Allah ngajadikeun pikeun maraneh jodoh-jodoh ti diri maraneh jeung ngajadikeun ti jodoh-jodoh maraneh anak incu sarta maparin rezeki anu hade ka maraneh. Naha maranehna bet iman kanu batil sarta kalupur kana nikmat Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Jeung maranehna aribadah kanu salian ti Allah anu saeutik oge teu bogaeun rezeki naon-naon ti langit boh di bumi sarta maranehna hanteu kawasa. Fala tadribu lillahil amthal Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kusabab eta maraneh ulah ngayakeun misya ka Allah, ulah nyaruakeun Allah jeung makhlukna saestuna Allah uninga sedangkeun maraneh mah hanteu nyaraho. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah midamel misya hiji abdi anu dipimilik
nu hante bisa naon-naon saeutik oge jeung hiji jalma anu ku kami dipaparin rejeki anu hade sarta tuluy maranehna ngadermakeun sabagian dina rezekina tea boh kalawan susumputan boh kalawan bruk-brak naha maranehna teh sarua sagala puji kagungan Allah. Tapi kalau lobaanna mah maranehna hante nyarahon. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Jeung Allah ngadama misieun ku dua jalma nu saurang pego hanteu bisa ngomong naon-naon saeutik oge sarta manehna gumantung ka dununganana najan ka mana manehna lumampah manehna hanteu bisa ngadatangkeun kahadean. Naha eta teh sarua jeung jalma anu nitah kana kahadean turta manehna sorangan lumampah dina jalan anu lempeng. Walillahi ghaibus samawati wal ard وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Jeung kagungan Allah rasiah langit katut bumi sarta taya lian kajadian kiamat teh angingan sakicep atawa leuwih gancang ti eta. Saestuna Allah Maha Kawasa kana sagala perkara. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jeung Allah ngagelarkeun maraneh tina jero beuteung indung maraneh dina kaayaan teh nyaho di naon-naon sarta anjeunna maparinkeun maneh pangdenge panenjo jeung hate supaya maraneh muji syukur. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Naha maraneh hante nenjo manuk anu digampangkeun ku malayang di awang-awang hante aya anu nahan eta manuk-manuk teh angin Allah. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu ariman mah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Jeung Allah ngajadikeun pikeun maraneh imah keur padumukan maraneh sarta anjeunna ngajadikeun pikeun maraneh kemah-kemah dina kulit ingon-ingon anu gampang dibawana ku maraneh boh ari keur indit-inditan boh ari keur matuh jeung tina bulu domba bulu onta bulu embe ku anjeunna dijadikeun alat-alat rumah tangga katut papaes nepi ka waktu anu pinasti. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Jeung Allah ngadama pikeun maraneh padumukan tina saniskara anu ku anjeunna dijadikeun jeung anjeunna ngadama pikeun maraneh pamatuhan di gunung-gunung jeung anjeunna ngajadikeun pikeun maraneh pakaian anu bisa ngaraksa maraneh dina kapanasan jeung katiisan jeung pakaian anu ngaraksa maraneh dina peperangan. Tah kitu anjeunna nyampurnakeun nikmatna keur maraneh supaya maraneh sumerah diri. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Jeung upama maraneh tetep ngabalieur nya kawajiban maneh Muhammad mah taya lian iwati mangnepikeun kalawan tetela. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Maranehna nyarahoun kana nikmat Allah dului eta teh ku maranehna dipungkir jeung kalolobaanana maranehna teh jalma-jalma kafir. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Jeung sing inget kana poean kami ngahudangkeun ti sakabeh umat saksi saurang dului pikeun jalma-jalma kafir mah moal diidinan ngabela diri sarta maranehna hante diwenangkeun menta panghampura. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. Jeung upama jalma-jalma darolim geus narenjo siksaan maranehna moal dientengkeun siksaanana jeung moal dibere tempo. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Jeung upama jalma-jalma musyrik narenjo barhala-barhala anu disarekatkeun ku maranehna pok maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya nya maranehna sarekat anu ku abdi sadaya kapungkur di ibadahan sajabi ti Gusti teh dului sarekat-sarekat maranehna teh nyarita saestuna arandika teh jalma-jalma anu ngabarohong. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Jeung maranehna nyarekatkeun diri ka Allah poe eta jeung les weh saniskara anu dijieun-jieun ku maranehna leungit. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Ari jalma-jalma kafir turta anu nyelewengkeun batur dina jalan Allah ku kami ditambah deui siksaana alatan maranehna salawasna nimbulkeun karuksakan. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Jeung sing ingat kana poean kami ngahudangkeun saksi pikeun jadi saksi ka maranehna saurang ti saban umat bangsa maranehna sorangan sarta kami ngajadikeun saksi maneh Muhammad jadi saksi keur maranehna umat maneh
Jeung kami nurunkeun ka maneh kitab anu nerangkeun saban perkara nu jadi pituduh nu jadi rahmat sarta anu jadi pangbubungah keur muslimin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Saenyana Allah nimbalan ngadegkeun keadilan jeung ngalampahkeun kahadean, nulungan kulawarga anu dareget, ngalarang lampah jahat jeung kamungkaran, katut kadoliman. Anjeunna maparin pepeling ka maraneh sangkan maraneh areling. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Jeung kudu tadunan janji ka Allah upama maraneh jarangji jeung poma maraneh ulah cidra kana sumpah upama eta sumpah geus dikuatkeun sarta upama maraneh geus ngajadikeun Allah saksina. Saestuna Allah Maha Uninga kana saniskara anu dilampahkeun kumaraneh. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhidhuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Jeung poma maraneh ulah cara hiji awewe anu ngudaran benang tinuna salambar saenggeus jadi lawan maraneh ngajadikeun sumpah-sumpah maraneh jadi tipu daya antara sasama maraneh. Saban aya golongan anu leuwih unggul batan nuliana saestuna Allah nganyoba maraneh ku eta jeung tan wande anjeunna baris nerangkeun ka maraneh dina poe kiamat saniskara anu kumaraneh disawalakeun. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jeung upama Allah ngerasakeun tan wande anjeunna ngayugakeun maraneh jadi hiji umat anu tunggal tapi Allah ngantepkeun sasar sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna sarta maraneh bakal dipariksa tina perkara saniskara anu geus dilampahkeun ku maraneh. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jeung sumpah maraneh teh ulah dijadikeun tipu daya di antara maraneh boh bisi suku maraneh tisoledat nyeleweng saenggeus ajeg doat sarta maraneh nandangan balai alatan maraneh nyeleweng dina jalan Allah sarta pikeun maraneh siksaan anu rohaka. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillahi wa lakum 'adzabun 'adzim.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Jeung maraneh teh ulah nukeurkeun janji Allah ku harga murah, ulah ngamumurah janji saestuna ngan anu aya di Allah hungkul anu leuwih hade pikeun maraneh upama maraneh nyaraho mah. Ma indakum yanfad وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Saniskara anu aya di maraneh teh bakal rusak jeung saniskara anu aya di Allah mah langgeng sarta kami bakal maparin ganjaran ka jalma-jalma anu salabar ku nu leuwih hade batan anu diamalkeun ku maranehna. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sing saha anu ngalampahkeun amal soleh boh lalaki boh awewe sarta maranehna keur dina kaayaan iman nya saestuna kami bakal ngahuripkeun maranehna dina kahirupan anu hade jeung saestuna kami bakal maparin ganjaran ka maranehna ku ganjaran anu leuwih hade batan anu dilampahkeun ku maranehna. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Upama maneh rek maca Quran maneh kudu menta ditangtayungan ka Allah tina saniskara gangguan setan anu dilaknat. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Saestuna ari setan hanteu boga kakawasaan naon-naon ka jalma-jalma anu ariman durta takwa ka pangeranna mah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Saestuna taya lian kakawasaanana teh ngan ukur ka jalma-jalma anu ngajadikeun eta setan jadi pamimpinna jeung ka jalma-jalma anu ngajadikeun eta setan jadi sarekat ka Allah. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Jeung upama kami ngaganti hiji katerangan ku katerangan anu lian nya Allah langkung uninga kana saniskara anu diturunkeunana pok maranehna nyerita saestuna andika teh ngan ukur nyieun-nyieun wungkul malah kalolobaanana mah maranehna hanteu nyarahoeun. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Pok caritakeun ari Ruhul Kudus Jibril nurunkeun Quran ti Pangeran Andika kalayan hak pikeun nguatkeun jalma-jalma anu ariman jeung jadi pituduh katut pangbubungah pikeun maraneh. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي mubin. Jeung saestuna kami uninga yen maranehna nyarita saestuna taya lian anu ngajarkeun Quran ka manehna Muhammad teh manusa padahal anu ditudingkeun ku maranehna ka maneh teh basana basa asing
sedangkan ieu Quran mah basa Arab nu pertela. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Saestuna jalma-jalma anu hanteu ariman kana ayat Allah teh maranehna moal dipaparin pituduh ku Allah sarta pikeun maranehna siksaan nu perih. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Saestuna jalma-jalma anu sok jijienan teh ngan wungkul jalma anu hanteu ariman kana ayat-ayat Allah sarta maranehna teh jalma-jalma anu ngabarohong. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sing saha anu kufur ka Allah sanggeus manehna iman ka anjeunna kajaba jalma-jalma anu kufurna alatan dipaksa padahal hatena mah tetep iman manehna hante dosa jeung jalma-jalma anu hatena terbuka pikeun kakupuran nya bebendon Allah baris tumiba ka maranehna sarta pikeun maranehna siksaan nu rohaka. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Anu karitu teh alatan maranehna leuwih micinta kahirupan dunya batan kahirupan akhirat jeung saestuna Allah moal maparin pituduh ka kaum kafirin. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Nya maranehna jalma-jalma anu hatena pangdengena katut panenjona geus dipatri ku Allah sarta nya maranehna jalma-jalma anu taledor. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Demang-mang deui saestuna maranehna di akhirat jadi jalma-jalma anu rarugi. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Jeung saestuna pangeran maneh teh nang tayungan ka jalma-jalma anu hijrah sabada maranehna nandangan cocoba tuluy maranehna jihad sarta sabar. Saestuna sanggeus kitu pangeran maneh teh maha jembar pahampura maha asih. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ya eta dina poean saban jiwa datang pikeun ngabela dirina jeung disampurnakeunana saban jalma perkara saniskara anu ku maranehna dilampahkeun sarta maranehna moal dikaniaya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Jeung Allah ngadamel misi hiji negeri anu aman turta tentrem
tapi kalupur kana nikmat Allah ku kituna Allah nibankeun rasa kalaparan jeung kasieun ka maranehna alatan saniskara anu ku maranehna salawasna dilampahkeun. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu faakhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Jeung saestuna ka maranehna teh geus datang hiji rasul ti antara maranehna, tapi maranehna ngabohongkeun ka eta rasul. Ku sabab eta ka maranehna ditibankeun siksaan jeung maranehna teh jalma-jalma darolim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ku kituna pek gerada lahar anu halal sarta nu hade tina rejeki anu geus dipaparinkeun ku Allah ka maraneh jeung geura tarima ke nikmat Allah teh upama nya mah maraneh ari ibadah ngan ka anjeunna wungkul. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Saestuna nu diharamkeun pikeun maraneh teh ngan bangke, getih, daging babi jeung saniskara anu dibencit nahan teu kalawan asmana Allah, tapi sing saha anu kapaksa ngadaharna tanpa kahayang jeung henteu ngaliwatan wates wangen nya saestuna Allah maha jembar panghampura maha asih. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jeung maraneh ulah ngucapkeun bohong anu digambarkeun ku letah maraneh majar ieu haram ieu halal anu maksudna nyieun bohong kalayan asmana Allah. Saestuna jalma-jalma anu nyieun bohong kalayan asmana Allah teh jalma-jalma anu moal baragja. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Kasenangan-nangan saeutik sarta pikeun maranehna siksaan anu kacida perihna. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Jeung pikeun urang Yahudi kami ngaharamkeun saniskara anu geus dikisahkeun ka maraneh ti heula, jeung kami henteu dolim ka maranehna tapi nya maranehna anu dolim ka dirina sorangan. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Tuluy saestuna pangeran maneh maparin hampura ka jalma-jalma anu ngalampahkeun kasalahan alatan teu nyaho sarta tuluy tobat sabadana turta ngomean dirina. Sanyana sanggeus kitu pangeran maneh jembar panghampura maha asih. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Saestuna Ibrahim teh hiji jalma anu taat ka Allah sarta hanif sarta manehna teh lain ti antara musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin
مستقيم anu muji syukur kana nikmatna manehna anu kadehes ku Allah sarta dipaparin pituduh kana jalan anu lempeng. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Jeung kami maparin ka manehna kahadean di dunya jeung saestuna di akhirat manehna jadi di antara solihin. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dului kami ngawahyukeun ka maneh Muhammad geura nurut ka agama Ibrahim nu Hanif jeung manehna teh lain di antara musyrikin. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Saestuna dijadikeunana poe Sabtu teh pikeun jalma-jalma Yahudi anu sawalah dina perkara eta jeung saestuna pangeran maneh anu baris netepkeun hukum di antara maranehna dina poe kiamat perkara saniskara anu kumaranehna disawalakeun. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Rak geura ajaku maneh kana jalan pangeran maneh ku kabijaksanaan katutna sehat anu hade jeung geura bantah maranehna ku cara anu leuwih hade deui. Saestuna pangeran maneh langkung uninga ka jalma-jalma anu salasar ti jalan anjeunna sarta uninga ka jalma-jalma anu meunang pituduh. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Upama maraneh rek males nyiksa nya maraneh males nyiksana teh kudua sabobot jeung nu disiksakeun ka maraneh. Tapi upama maraneh sabar nya saestuna leuwih hade pikeun jalma-jalma nu salabar. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Masing sabar jeung taya lian kasabaran maneh Muhammad teh anging pitulung Allah. Poma maneh ulah nalangsa ku maranehna jeung poma maneh ulah ngarasa sumpeg alatan saniskara tipu dayana. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Saestuna Allah nyarengan jalma-jalma anu takwa jeung jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean.